Duh, capek ingin tos nagihan pulsa, PC 2 orang dia. Tah, eta geuning jelema nu harare semaya hutang teh. Tagih ku aing geura. Ayo, sampai tagih hutang teh aku si Alvin. Parah kau ya. Naon maneh boga hutang ya si Alvin? Ente. Tapi bong. Ada kakolot teh sia teh malu nyapnya. Sok ngabohong. Ulah kitu kakolot mah. Tuh sia tuh nu nagihna datang tuh. Yo di daya jelema yo. Aduh. Mal bener ieu Mang Ewok. Tukang tagih datang tuh. Aduh, ayo kabur lah. Gawe lah Mang Ewok, daripada ditagih mah. Ka mana sia teh? Ah, mau ditagih euy enggak? Kalah kabur tukang tagih teh. Ah, tempo buku boga hutang 2 tahun teu dibayar-bayar. Keke. Aya naon ieu teh? Ujug-ujug sia teh. Barang datang amek-amekan. Ah, deuleuh. 2 tahun teu dibayar-bayar hutang teh 200.000. Nah, tuh hutang sedek kitu piraanan. Lain masalah kita tahu sugana dilunaskeun we tuh hutang segede kitu mah. Pas hutang gede we sia teh. Ulah sok kitu, hutang adalah tetep hutang masing tepikeun ka paeh oge. Hayang maneh naon? Teu bisa kitu sia teh. Ayo naon euy ribut eta teh. Wah, pasti masalah nagih ieu mah. Woi, ayo naon ieu teh ha? Geus ulah ribut geus. Ah, aing mah nyaho dibayar pokona mah mun teu ku aing RT-keun ka Ede Darisman. Enggak lah, piragi masalah hutang, ikhlaskeun we kebehanana. Geus we nama diuk we urang omongkeun secara baik-baik. Muntah tadi ngomong teh. Tah, kitu atuh. Gitu aing nagih dengan cara baik-baik. Aing langsung ngegas ya mah. Tah, kitu Pin. Bener Mang Ewok mah kitu teh. Atau geus secara baik-baik kan anggar we teu mayar-mayar. Mana ge ucup sarwana we kena dulu hutang teu mayar-mayar. Sanu dulur. Lain dulur aing adi eta teh. Geus ayeuna mah maneh duaan ku uing bere tempo. Marapoe sanggup mayar. Yalah atuh hari kitu mah. Gue ek diskusi heula jeung Mang Ewok. Kayak tungguan. Ieu teh ek dibayar tawa kabur. Ya kabur lah. Mas makasih bos Alvin teh itu tempoan saminggu minta tempo saminggu kayak gitu. Kayak kurang dibayar terus kurang kabur orang teh. Macup setuju? Oke siap Mang Ewok. Kalau bisik-bisik kumaha ieu teh? Dibayar kuingnya. Kalau nama tenang. Kuing ditanggung minta tempo saminggu. Mak, satuju tuh minta tempo saminggu. Oke, dibere tempo saminggu mun teu mayar ku uing RT-keun sia. Oke, engke kuing dibayar lah. Geus wajung balik. Bira paraban entong. Assalamualaikum. Kayak itu sia kalau emosi deui, sia tuh cup. Bawa utang teu dibayar. Sarua ana Mang Ewok ge. Geus lah balik kana lah.